Mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kosbara ayeuna teh nincak bagian ka-40. Wargi sadaya manga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Kamari teh kimanahong elehnya para mitra ku Panji Wanara. Aduh kimanahong nepi ka eleh para wargi mangga urang teraskeun. Kimanahong ngareret kanuduaan terus maksakeun diu. Kalawan pokna semudu marida pegat-pegat. Aduh ayeuna kula teh sejatalu kajang Panji. Bener mana rek talu kadunungan uing nya ampun yeung aduh rek talu kue kajang Panji tema kimanahong sakali deui ngayakinkeun bari tetep kumaregung ngebeungeut na harita teh para mitra tungkul ngeluh kawas nu eraeun pisan Ki Jagra ngareret kajang Panji atuh Jang Panji terus nyampeurkeun bari pokna nya ana dikatrek taluk. Aduh nya kaula ampun yeung ngarek talu kue kajang Panji alah. Aduh ampun deui. Tema kimanahong sakali deui ngayakinkeun bari tetep kumaregung beungeutna tumungkul ngeluh kawas anu eraeunaker. Ki Jagra ngareret kajang Panji atuh Jang Panji terus nyampeurkeun bari pokna. Bener atuh sok nyaritanya rek taluk. Nya ujang ai Raden sadaya daya we mamang bade talu. Kalayan mamang nyangakeun karajaan Wanara. Margisanya na ieu tempat teh hiji nagara ujang. Nu pangeusina bangsa Wanara wungkur Raden. Ku kituna ayeuna mamang janji rek tunuk saja talu ka salira Raden kaulanu. Nyaanya lain sakadar omong tambah bau sungut. Nyaan Raden mamang sejatalu nya kitu sua karajaan tepi nagara bangsa Wanara mangatampi ku Raden ai nagara rajaan ku salira Raden. Mamang teh ngarasa bagja menak Raden anu memang kaunggulanana luar biasa. Raden mah minangka monyet pinunyul mawi pantas upami nagara di rajaan ku Raden manganyangakeun Raden tos dibuktoskeun ku mamang yen Raden langkung pinunyul. Seueur eta ge nu nyobi-nyobi ngalawan mamang ngamungnya kitu. Wah ilmuna enteng tapi Raden mah waduh leres-leres sapertos nu parantos pangalaman Raden mah. Rumawi atuh mamang nyangakeun ieu karajaan ka Raden. Geura pingpin Raden dinanggoni ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara di karajaan Wanara. Atuh ku mamang ge tangtos salamina dibantuan Raden. Mamang oge moal cicingeun baris ngabantu ka Raden. Mangga nyangakeun ieu karajaan Wanara Raden. Mamang mah bade nurut ka Raden bae. Sakali deui kimanahong sejama serahkeun karajaan Wanara ka Jang Panji. Syukur rerek taluk matu kalawan kuring mah teu hayang ka hareupna. Andika ngaganggu deui ka bangsa manusia, sumangga sejang ngiringan kana pangersa kaulanu. Dengekeun nya yo mang manah. Soal taluk ditarima nya kitu deui. Soal anjeun rek ngeureunnan kalakuan kitu memang heuh ditarima. Ngajua kerajaan atau negara bangsa Wanara mah kope urus ku mamang. Dina harti tetep di rajaan ku mamang mang manah. Ngan kayang kuring mun jaga atawa iraha bae tanaga mamang dibutuhkeun ku uing. Mun mamang perlu ngabantu ka uing gitu. Heug mamang disamat. Mangga mamang kudu datang ngabantu ka kuring. Lamun teu datang maka anjeun baris meunang hukuman nu satimpal ka cira beratna ti kuring pokona mah. Waduh mangga. Mangga mamang ngais sejak ngais tokeun pisan ka salira Raden. Mamang sejatumut moal bade baha. Kalayan upami mamang baha, mamang sayagi kangge nampah hukuman Raden.
syukuremon kitu mah kawing nage matak bagja matak sugema Kiwanara ayeuna namanya geus mah geraonang yo geroan anak buah anjeun jeung rakyat anjeun sinada datang ka dieu umumkeun ngeunaan kayan kuing jeung Andika nu sanyana ina teh geus akur prak dilaksanakeun mangga Raden mangga ayeuna bade dilaksanakeun kaula nun sumangga saksian ku Mawang Jagra jeung Mawang Badra sok atuh gimana lah ya sok gimana geura laksanakeun jawab Ki Jagra jeung Ki Badra teu baha kana kasauran jeung pamarendihna ti pihak Ki Mandahong mangsa harita geus kitu mah terus bae Ki Mandahong nganangtung gero tarikna keur sora pating salewor kareunge aweuhanana maklum kaayaan sisi leuweung hei sapoko rakyat sakumna bangsa Wanara Bugara dikai negara kumpul ka dia kumpul na atuh teu kanyahoan ti mana asalna buru duel teh loba naker aya ratusna bangsa monyet daratang ka eta patempatan ting jalegroh ting karoek disada aya nu jangkung aya nu penek aya nu anakna keneh kabeh teu baha datang nyumponan kana panggero tinu jadi raja Ki Mandahong nu ayeuna geus talu Kajang Panji sakabeh monyet-monyet nu daratang ngariung hareupeun Ki Mandahong bari bangun nu ajrihna keur lantaran tarungkul mungeun nemongkeun beungeut kanu jadi rajana najan kitu kabehanana ngarasa helok lantaran kaayaan nu jadi raja siga keura laleuleusna keur malah kesang nage meni ngoprot apanan nya kitu para mitra atuh tina biwir jeung tina irung masih keneh ngaluarkeun getih nu taya saatna leuwih aneh deui lantaran di dinya aya monyet sejen bari sarerea ge teu apaleun ka eta monyet nu nangtung gigireun Kangjeng Raja Mandahong jeung aya leuwihna lantaran aya manusa dua nu tetela keur malencrong ka manehna nu kakara datang ka eta patempatan Ki Mandahong memang ngarasa sugema oge hatena lantaran sakabeh rakyat manehna geus daratang najan di antarana aya nu teu datang tapi manehna ge ngamaklum meureun di antarana aya nu keur gering atawa aya nu keur barang siar ka patempatan sejen terus ngareret ka Raden Panji kalayan pokna Ki Mandahong nyarita kumaha kaayaan salajengna Raden tumanya Kajang Panji atuh Jang Panji geuwat ngajawab mangawe kumaha Mang Mandahong dina nyarita nama lah kuring mah sakaderek milu nyaksian wae mangga atuh ari kitu mah Raden isi mah sida tumut moal bade baha ka pangresa kaula nun rak atuh geura laksanakeun mangga Raden satuluyna Ki Mandahong mancokeun paneutupna ka sakabeh rahayat nu sarua kabehanana marano hareupeunana bangun hormatna keur kalayan pokna hei sakabeh bangsa Wanara geura regepkeun ku sarerea lantaran aya bewara pohara pentingna geura dengekeun ku sarerea sakabeh bangsa Wanara nemalan pating arunggut bari disada pating karoe ka meuni saheng nyaksian kana eta kaayaan Ki Badra ngagerendeng ngomong sorangan lalaunan ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso para mitra sadaya monyet-monyet disarada pating karoek bari terus nyembah ka Raden Panji Wanara bangun anu hormatna kartetela kabehanana ge pohara ajrihna ka Raden Panji Wanara komo dina kayan ayeuna apan tetelana keur yen Ki Mandahong geus jadi saurang patalukan kukituna lantaran kula geus rumasa talu jadi kateter jajaten ku Raden Panji Wanara mangka ranjeun kabeh ulah rek baha kana kapalaina naon bae kapalaina Den Panji Wanara mangka ku ranjeun kudu dilaksanakeun mun aya nu mumpang atawa baha mangka kula nu baris ngahukumanana kaharti kabeh monyet nemalan meuni saheng pating ak-ak mata katorekan Ki Mandahong ngareret ka Raden Panji Wanara bari pokna
Mangga Raden Panji, sadaya saja tumut kana piwarangan salira kaulanu. Rupina teh najan ditugaskeun kumaha bae oge. Diperipati poncorot getih ge nyangakeun siap sadia sadayana baris tumut ka pangresa kaulanu. Syukur Mamang Manahong katarima pisan kanya jeung kabelaan Andika teh. Ayeuna kula rek nyarita ka rahayat Andikanya. Mangga Raden. Raden Panjiwanara saterusna nyang hareup ka para monyet nu sakitu utaina. Pohara lobana jep jarempe kabehanana. Najan waktu tadi mah disarada recok jeung recet. Atuh Den Panjiwanara pokoe nyarita dari anaker. Para wanara, ayeuna kula aya kahayang kahiji pangalakeun buah nu sakitu mah peuina dia tangkal buah hareupeun urang. Nu sejena muga daek neangan buah-buahan nu liana nu bisa didahar kumaha sanggup. Meni saheng kabehanana nembalan bari pating arunggut. Bring sabagian nyamperkeun tangkal buah terekel naik. Ngala buah terus dipurag-puragkeun ka handap. Nu sabagian deui ngabring aridit dina daratangna. Meni angkaribung aya nu mawa nangka, aya nu mawa gedang, aya nu mawa kadu, aya nu mawa cau jeung buah-buahan liana. Bruk dituna payuneun Raden Panji jeung Ki Jagra katuta Ki Badra. Wasi keneh ngariung dibarengan ku Ki Mandahong. Atuh kabehanana harita ngadahar eta buah-buahan. Hakomo Ki Jagra jeung Ki Badra mah meuni cacamuilan. Banguni mateunaker malah estu ataya kawargan. Meuni amdeui kana dahareun anu mayak aya hareupeunana. Nya kitu Raden Panji anu sanyata nama apan manusia biasa najan wujud wanara teu burung ponyo oge ngadahar bangsa bumbuahan nu aya hareupeunana meunang mangalakeun bangsa wanara rahayatna Ki Mandahong. Sanggeus wareg ngopi bangsa bumbuahan bari tetela teu bea kabeh. Den Panji nyarita ka Ki Mandahong dari anaka. Mamang Manahong nuhun kana kabela Mamang jeung rahayat Mamang nu sakitu matak sugemana. Nuhun estuning katarima pisan Mamang Manahong. Taina kuring rek mere tugas ka Mamang Manahong jeung rakyat Mamang kalayan kudu dilaksanakeun. Ih, mangga Raden, mangga. Mamang moal bade baha kana sakur kapalai salira. Sumanga aku Mamang sejadi estokeun pisan Raden. Cobi geura saurkeun bade miwarang tugas naon ka Mamang teh atuh. Mau ka rakyat Mamang teh Raden. Poe isu kuring jeung Mamang Jagra jeung Mamang Badra rek miang ka leuweung sonya. Ku kituna wayahna Mamang Manahong jeung rakyat Mamang kudu marengan kang ieu ka kieu. Pokona mah ka kuring najan teu kabehanana ge di antara mah tetep kudu nu diajak. Kumaha sanggup atawa henteu Mamang Manahong? Ai, mangga Raden. Mangga sadia tanaga sareng ebutan kangge ngabantu salira Raden kaulanun. Syukur katarima sama mena oge. Yang Panji aya naon Mamang Jagra? Den Wanara ngareret ka Ki Jagra. Eta Den, Mamang diajak moal. Nyatang tu atuh monya teu diajak. Pan tadi ge disanggupkeun. Kirang jelas atuh dah lah. Pokona Mamang Jagra jeung Mang Badra kedah ngiring. Ulah henteu. Nuhun Raden, Mamang ge tenang. Ari tos jelas kieu mah tema Ki Badra deui. Sarua atoheunana jeung Ki Jagra ku ayeuna rencana poe isukan rek ka leuweung sonya. Ari Ki Mandahong harita atumaros ka Raden Panji lantaran aya kapanasaran. Nah aya kapreogian naon saleresna teh Raden? Nu mawi bade ngabujeng ka leuweung sonya teh. Hiji mah aya kaperluan Mamang hanya kalwe moal bisa diterangkeun ayeuna. Isukan we ngarah leuwih jelas Mamang. Mangga kitu ge Raden, Mamang moal bade baha. Moal bade ngalalangkungan kana pangresa Raden. Ayeuna mah mangga we geura bubarkeun rahayat Mamang teh lantaran kaperluan ge ayeuna mah geus beres Mamang. Sok bubarkeun karunya lah bisi ngerek naon rek usaha rek naon. Geura bubar we ka ditu. Ih, mangga saya jadi estokeun ku Mamang teh Raden. Geus kitu mah Ki Mandahong nitah bubar ka sakumna bangsa wanara anu harita karumpul bari disarada taya jempena kabeh bubar.
nyakitu Kimana Hongge ninggalkeun Raden Panji saparakanca. Ari Raden Panji sanggeus Kimana Hong mulang anjeunna ge ngajak kanuduaan mulang ka padepokan bari jeung angkaribung mawa bumbuahan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia kacaturkeun kaayaan ditutugan Gunung Cakrabuana. Padumukan Resi Raksa Bungkayak, berang peting taya kendatna. Resi Raksa Bungkayak ngalatih ilmu panemu aji kadijayaan, ilmu lahir ilmu batin diturunkeun kanu jadi murid nyatana Patih Kunjaya. Tu Patih Kunjaya dinanggoning ku guru ilmu teh pohara suhudna, pohara Daryana lantaran boga pamaksudan nu mandiri. Yen dina mangsa nu baris datang hayang ngajenengkeun nu jadi anak pikeun jadi raja di nagara Mandalawangi. Malahan leuwih nanti eta Patih Kunjaya ge hayang binasa ka pihak Raja Ranggapandika jeung Kaki Patih Winata nya kitu masih keneh panasaran hayang binasa ka Raden Santiaji jeung Nyi Mas Larasati, putra Kangjeng Raja anu parantos ditenung jadi sato teh. Dina hiji poe nu kadalapan mangsa harita isu kene oge Resi Raksa Bungkayak geus ngangkir Patih Kunjaya. Ngahaja diajak badami siga aya nu penting ka bina-bina, siga nu pohara pentingna atuh nu perlu ditepikeun ka pihak nu jadi murid. Ki Patih murid mama kumaha geus kacangking sakabeh ilmu panemu ti mama? Kenyan we parantos mama sim abdi teh kantenan kalintangan nuhunkeunana. Pilih mama parantos nurunkeun rupa-rupaning ilmu kasakten sareng kagagahan kaji sim abdi kaulanu. Utama mah Aji Pamungkas nu katelah Aji Guntur Sawindu. Tah kitu kaulanu. Khususna keur si Winata Patih kasebelah nu kumawani kaji sim abdi. Anu geus ngalangar tugas ti sim abdi berupa digempur ku eta ilmu sigana awakna bakal hancur. Atuh 8 prajurit anu geus ngahina basa ka sim abdi bakal dipaehan kabeh moal aya disesakeun. Teh Ki Patih Kunjaya bangun ngarasa reueusna keur. Atuh da saha heula guruna? Mama teh atuh moal aya duana mama mah. Tak kitu nu matake ilmu ti mama mah pilih tadi. Moal aya nu mapakan ilmu mama. Komo eta mah Guntur Sawindu? Nya sugan mah moal aya duana we ilmu eta mah. Aji Pamungkas ku eta mah dibaban kabeh. Kitu. Mama Resi Raksa Bungkayak seuri menilelenggakan. Bakating asa kapuji lantaran ilmu nu kumanehna dibikeun atawa diturunkeun ka Patih Kunjaya bangun anu katarimaeuna keur. Regepkeun Ki Patih. Ku ilmu Guntur Sawindu ya tong boro-boro jelema dalam batu sakumaha gedena. Yakin atuh bakal hancur jadi lebu. Kitu. Aya paribasa ilmu Guntur Sawindu ditunjukkeun kana gunung. Bitu atuh gunung ditunjukkeun kana sagara saata sagarana. Kitu nu matak oge. Jadi Guntur Sawindu mah moal aya duana ditunjukkeun kana gunung Bitu kitu. Ditunjukkeun kana sagara saat atuh. Kalau itu deh, ibadi. Alah, Resi Raksa Bungkayak si orang bodoh segala malam itu. Ya hati cenah. Ilmu Guntur Sawindu ditojokeun kana gunung Bitu cenah para mitra. Ditojokeun kana sagara saat jadi saat. Dasar we atuh ieu mah. Dasar ieu mah. Dasar atuh naon teh Resi Orowodo, Resi Raksa Bungkayak kumaha para mitra sadaya. Sok regepkeun. Jadi mokola mah ilmu eta mah aheng kacida pisan ahengna. Moal aya duana, moal aya nu mapakan. Di mana anjeun boga eta ilmu berarti wah moal aya lawana. Kabeh lawan bakal hancur.
hancur tutumpuran ngalawan ilmu anu disebut Guntur Sawinu kitu na tong bolos Sawinu Guntur mah sahiji atuh hese komo ieu Sawinu tak kitu ayeuna rek kumaha pilampaheun Kipati sanggeus 8 poe lilana meunang atikan didikan ti mama di dieu nyaraosan abdi mah lah asa jadi jelema pangjago na mama lah malahan sigana geus moal sulaya deui jalma sejen malah moal aya nu mapakan we ka abdi mah nu baris bisa naningan kana kagagahan jeung kadijayaan kasaktian isim abdi mama nyaan abdi teh ayeuna mah jadi lalaki langit lalang jagat mama lumawi aduh nuhun mama abdi parantos diwirid ilmu panemu aji kadijayaan turupama kumaha kawidian malah poe ieu si abdi teh bade ngantunkeun paguruan we mama sun kitu maksa si abdi ge upami kawidian kumaha mah kitu oge nareka mah nya kitu kresi raksa bungkayak netep seukeut netep antep naker kanu jadi murid atuh Kipatih Kunjaya nyemah hormat naker baripokna dumareuda maksud teh upami aya widiti salira mama isim abdi teh bade milarian kuya kajajaden sareng monyet kajajaden gitu margi upami eta dua sato nu asati Nyilarasati jeung Santiaji diantep karep sina hirup kapayuna baris jadi hileun peuteuy mama jadi cucuk rungkang mama sagarupi pamaksadan sareng cita-cita jisim abdi tacan kadenan tiasa ketidakanan moal tiasa laksana kitu mama numawi priyogi engal-engal kapenak ngarah tiasa dibinasa ku jisim abdi kitu manawi pamaksadan sim abdi ayeuna teh mama kitu manawi mama guru Dariana keur Kipatih Kunjaya harita nyaritana nerangkeun rencana manehna keur kahareupna ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso Bandungan ucap-ucapanana Kipatih Kunjaya mamar siraksa bungkayak cumaritan alus da pamaksudan hidup Kipatih mama ngarojong pisan kalayan ngaduakeun supaya bisa ganjang laksana sapaneja tinekanan sakabeh nu jadi pamaksudan kalayan taya deui waktu nu alus mangsa nu utama iwati ayeuna kene andika kudu miang Kipatih Kunjaya gitu ayeuna mama bener ayeuna kene ulah diisu pangetokeun deui ayeuna waktu anu hade nincak mangsa nu sampurna deui Risa tadi nama enjing dibujeng kaleuweung bungur teh nanging ari parantos aya widiti pangresa mama masubangga isi abdi moal bari baha kauleun mama ngan upama geus kapanggih hidup ulah gagabah kudu hati-hati naon margi da mama nyaregepkeun ku hidup hati Raden Santiaji jeung Nyilarasati mangsa ayeuna geus diurus ku Kiai Ampel Gading malah keur ngeureuyeuh diwirid rupa-rupaning ilmu panemu jampe pamake aji kadijayaan jadi kasebut lain jalma samanea lain sato samanea moal bisa dipayahan kitu bae sigana kitu mamar siraksa bungkayak ngingetan kanu jadi murid moal teu prayogi atuh perlu sieun jeung keung mama lah najana sakumaha gagah sakti mandraguna ge digempur we ku Aji Guntur Sawinu dah yakin bakal hancur bulak-rakan mama temana Kipatih Kunjaya bari semu sombong naker gede harapan bisa ngelehkeun jeung ngancurkeun ka Raden Aji katut Nyimas Larasati Kiresi raksa bungkayak manggut sababaraha kali bari popna deui nyarita Dariana keur jadi pamaksudan Andika keur ngalah nyawa Raden Santiaji teh jeung Nyilarasati teh geus geblang kantenan mama engke mun eta 21 kajajaden tos malodar karimaehan si Winata kadituna maehan Raja Anggrangga Pandika teras ngawin Nyi Nawang Asri nu ayeuna masih keneh di Panyara pan beres tuh
yakin bakal ngadatangkeun kasugemaan mama mutaya papadana baris bagja pohara leres mama nya kitu hehehe kade ulah poho deui heeh lamun raja geus paeh nyawang asihna keur mama para mitra sadaya waktosna seep